Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, para pemirsa YouTube, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng simkuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng Neng Jejeh karangan Ibu Eti S anu disarungsum ku almarhum Bapak Ka Sukarna ti Bandung. Sakumaha biasa para wargi kaum dangu sadayana, ieu dongeng didugikeun ku channel anu dipikameumeuit ku urang sadayana. Kumargi sakitu ka para wargi anu mika landep, mika cinta, mika resep kana dongeng Sunda, mangga tiasa di subscribe wae dina channel anu parantos disayogikeun atanapi bilih bade ngintun komentarna oge mangga atanapi jempolna diantos pisan dina channel dongeng Mang Aa. Dina dinten ayeuna ieu dongeng teh majeng kana seri anu ka-25. Sakumaha anu kauninga dina seri anu ka-24 sateu acana anca urang teh kepegat ke waktu dina mangsa nyaritakeun Neng Jejeh sareng Jang Wahyu teh nya anu tos salamet. Tah harita nuju di perjalanan malihan nuju ngobrolnya Jang Wahyu sareng Neng Jejeh teh. Tah kumaha lejeungna ieu carita mangga urang sami-sami bae bandungan ku sadayana. Pamugi ieu dongeng janten landong pang beberah kana manah oge janten landong oge janten pieunteugeun kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Jang Wahyu henteu ngajawab harita teh siga anu teu wanieun. Sok sieun kumaha onam ku kitu teh mah pantes. Sabab geus karumasaan tambaga ngalawan perak kuningan nyandingkeun emas. Atuh hatena teh gegetu bingung pijawabeunana tungtungna nyabutan jukut siga eueuh pigaweeun. "Engkang, malah kumaha engkang?" Ceuk Neng Jejeh nanya deui sabab heraneun Jang Wahyu henteu nembalan. Malah ceuk Jang Wahyu jempe deui beuki berat bae rek nyarita teh. Maklum ku kitu teh mah manehna oge kakararek nyaritakeun soal nu kitu mah. "Malah kumaha ari engkang?" Jawab Neng Jejeh bari mesem lantaran kumanehna kacipta hate Jang Wahyu keur goncang. Siga diendeurkeun lini ditanya kitu teh. Malah upami kembang teh mah engkang teh hoyong metik. Jawab Jang Wahyu menilaun ngomongna teh. Sarta hatena ratug tutunggulan ari getihna ngagolak aturei katingali beungeutna mani nyiak rada beureum. "Naha atuh sanes petik engkang?" Jawab Neng Jejeh bungaheun pisan. "Sieun anu kagunganana eta kembang bendu." Ceuk Jang Wahyu geus rada tetek deui sabab Neng Jejeh nawaran nitah metik anu hartina sarua jeung kaayaan hate manehna. "Saha engkang anu kagunganana teh?" Eta sugan Neng uninga saha anu kagunganana." Jawab Jang Wahyu malik nanya geus regreg deui ayeuna mah sarta manehna geus mimiti rek ngicip-ngicip soal cinta. "Ari emutan abdi mah engkang, ieu kembang teh teu aya anu kagunganana, da atos kabawa palid ku Cileuncang. Nyakit deui teu acan aya nu mesen da teu aya di kebonna. Bebas engkang ayeuna mah. Jadina oge di sisi walungan sareng rupana janten awon da sesa palid ku cai. Nya ieu engkang nu disebut kembang babadotan teh." Ceuk Neng Jejeh teu karasa curucud cipanuna ngalembere inget ka indung bapakna meureun. "Neng, teu aya hiji jalmi di kampung anu kakeureut teu butuheun ku babadotan. Matih Neng babadotan mah kanggo naplok anu karaheutan teh. Leres-leres
di ugung-ugungna teh margi mati kanggo landongna. Janten engkang teh butuhnya ku babadotan nyang Kang. Cek Neng JJ harita teh semu gumbira. Kantenan bae butuh maneng. Ku engkang bade disimpen di apik-apik da sanes lumayan deui ngagaduhan eta landong mah. Atuh plong bae hate Neng JJ teh harita teh mani ngemplong alam dunya asa lega. Ret ningali kana mega nu ting arudat di langit. Geus mimiti palaluyar kasorot ku panon poe ngagulung les bae leungit lir seuneu anu katiup ngan kantun nineungna bae kacatet dina jero ati. Kasawang waktu nyarita yen Kang Wahyu teh sarua neundeun hate ka manehna najan ku basa siloka. Nya kitu deui Jang Wahyu hatena mani guligah kakara manggih ka bunga nu gede cara harita lantaran nguping Neng JJ anu enggeus mere hate. Ngajalanan ka manehna yen sarua pada cinta najan ku rupa siloka. Atuh mani nyebut nuhun dina sajeroning hate ka Gusti Nu Maha Suci, sagala kecap Neng JJ teh ku manehna teh dicatet. Atuh henteu mata keran lamun nyarita na jempe da sarua na ngalamun ieu bunga ieu atoh lantaran geus sahate. Barang ret barang ngareret rei sarua bareureumna meureun sieun diancunan hatena asa kaboker. Atuh gancang Jang Wahyu teh harita nyarita deui. Neng, ceuk Jang Wahyu harita bari neuteub. Kah engkang? Jawab Neng JJ harita ge mani ratug harita teh. Urang mios deui atuh ayeuna mah. Atos garing acukna sanes. Ceuk Jang Wahyu bari teu weleh neuteub. Sumuhun atos engkang. Iraku dianggo ti wengi keneh teu garing mah. Apan ayeuna teh bada lohor engkang. Sumuhunnya mangga atuh. Urang ngeureuyeuh bae Neng. Sumuhun mangga engkang. Jawab Neng JJ bari jung harita teh nangtung. Bring Neng JJ jeung Jang Wahyu harita manehna leumpang bari nananyakeun jalan beuki lila beuki jauh. Sanggeus manggihan jelema sarta pada ngabejaan yen daerah lebah dinya kaasup Raja Mandala. Atuh manehna bungaheun sarta terus baradami ngajugjug ka stasiun. Barang harita geus tepi araya di stasiun terus bae meuli karcis anu arek dijugjugna ngahaja ka Bandung heula. Sabab karunya kakolot kitu kahayang Jang Wahyu bisi paeh kaleleban lamun seug ngadenge beja yen manehna geus maot cilaka kabawa palit. Alusna baroga duit sanajan duitna lecet sabab geus kabaseuhan. Waktu marehna palid ngan henteu saroeh bae ari geus meuli karcis mah terus bae narungguan ngadago kareta api anu datangna ti kulon. Kabeneran henteu lila kareta teh ka tembong datang. Barang kareta geus tepi reg eureun di stasiun sarta kaparengan pisan harita loba anu tarurun nya kitu deui nu naek. Anu di jero kareta pada narolol kaluar teu kuateun ku hareudang. Malah aya 3 jalma anu harita teh ngagebeg kawas anu manggih kareuwas da kaciri ngaharewas ka babaturan anu duaan. Leunyai, aduh tuh tingali euy, aya si Wahyu jeung Neng JJ. Salalamet meureun palidna teh euy leunyai. Ceuk Den Ahmad harita teh mani olohok ningali ka Jang Wahyu jeung Neng JJ. Laras bae Den nya, aduh. Ceuk si leunyai mani molotot deui sarta pok neruskeun omonganana. Kumaha ieu Den? Piakaleunana urang ayeuna. Kieu leunyai euy. Ceuk Den Ahmad bari ngaharewos ka hiji jelema anu jangkung gede. Anu ngaran jelemana teh nyata si Balung pahlawana Den Ahmad. Anu diharewosan unggek-unggekan sarta terus deui Den Ahmad ngabejaan maksudna ka si leunyai. Atuh si leunyai oge harita teh unggek.
Ari Neng Jeje jeung Jang Wahyu harita terus naraek. Manehna henteu nyahoeun yeung di jero geus nyampak aya jalma nu jarahat. Sarta kaparengan pisan kareta api teh pinuh atuh loba anu nangtung henteu kabagean tempatnya kitu di Jang Wahyu oge jeung Neng Jeje nararangtung dina lawang panto pisan. Barang kareta geus maju henteu kanyahoan deui solongkrong teh aya jalma. Horeng manehna teh si Balung ti tahanana Den Ahmad. Maksudna mancing Jang Wahyu supaya daekeun gerak ari joal ari jekok teh henteu pupuguh ngadupak atuh Jang Wahyu molotot rasana asa kaunghak. Maaf Jang, oi. Ceuk si Balung bari molotot deui. Rek naon atuh anjeun teh sasalendep ka dieu bae? Jawab Jang Wahyu morongos harita teh. Rek maling ieu yo. Jawab si Balung maningan sakilat pisan ngadudut subang Neng Jeje anu matana berlian sarta terus ngejat mani dudupak. Kaparengan eueuh nu wanieun newak deui lantaran eta jelema teh siga nu nekad gurawiya naek kana luhureun kareta api. Tulung! Ceuk Neng Jeje bari nyekelan cepilna. Korejat! Jang Wahyu ngudag tina bakating ku ambek. Jeung karunya ka Neng Jeje anu suwengna dijamret ku si Balung. Anu nekad teh sarta harita geus naek kana luhureun kareta api. Tapi Jang Wahyu teu gimir terus harita diuku manehna diudag maning gurawi naek ngaberik nu maok teh. Barang geus aya di luhur breh nu maok teh katinggal keur nangtung jeung seuserian. Awakna teh gudag gideug kabawakeun ku kareta nya kitu di Jang Wahyu manehna leumpang laun meureunan sieuneun ragrag bari tetep panonna mah molotot ningali musuh. Kadiekeun suweng teh bangsat. Ceuk Jang Wahyu harita mani molotot. Aing mah teu butuh ku suweng deuleu, tapi butuh ku jiwa si laing rek dialungkeun ka handap, ngarti? Ceuk si Balung seuri mani nyakakak. Horeng teh manehna geus bisa ngajalankeun hal anu sarupa kitu teh. Parewargi mitra kaum dangu sadayana, majuna kareta api ngajak jerak teu eureun-eureun mapai pagunungan luar leor kawas orai lamun keur nanjak ngarayap upama mudun nyuruwuk rua gerieg gerukat reket matak hariwang nu tumpak. Lamun tumpakna di luar saperti harita oge anu di lawang panto mah sigana teh hariwangeun. Lantaran kabeh nyahueun yen bieu teh aya bangsat nu ngarebut perhiasan, ngajamret suweng Neng Jeje anu harita keur ceurik, ngadingdiut menta tulung kanu araya di dinya tapi eueuh nu nulungan da sieun manggih bahaya sabab bangsatna ngaleos naek ka luhur kareta. Kabeh nu aya di dinya kalah kapating rarahuh pakumaha jeung nu deukeut. Manehna teu bisa meta kudu kumaha nulungna. Sabab bangsatna kaluhur naekna teh ngan sajelat teu beda ti monyet bae kawas enggeus biasana mindeng ngalakukeun kitu dataya pisan karisi. Najan aya nu wani hiji pamuda keur nyusul ludeungna naek ka luhur tapi eueuh nu maturan. Sabab nu sejen masieun gawena pating haruleng pating euleugeg ningali pamuda teh. Anu bieu wani nyusul ngaberik naek ka luhur ngan hanjakal teu kadeuleu sanajan pada narempoan oge. Tulung, Bapak, tulungan, Bapak. Ceuk Neng Jeje gogorowokan bari ningali ka luhur. Ari leungeunna muntangan kana palang beusi panyekelan. Nyai, keun bae antep heula. Engke lamun kareta geus eureun. Urang kepung ku sarerea di luar. Ceuk salah hiji lalaki anu watireun ka Neng Jeje teh. Aduh, cing tulungan Bapak. Itu pun lanceuk bisi kumaha onam Bapak. Aduh,
Cek Neng Jejeh bari nunjuk kaluhur kana kareta api sarta manehna ajrag-ajragan hayangan nulungan. Saha lanceuk Nyai anu bieu ngudag kaluhur teh? Lanceuk, cek sararea mani bareng. Sumuhun Bapak, jawab Neng Jejeh hari teh bari rembay cipanona. Geus pugu anu narangtung sanajan anu dariuk ari sisi jandela makabeh ningali kaluar ayangeun nyaho nasibna saha anu bakal apes antara dua jelema anu saurang mabangsat nu saurang mangudag. Atena kabeh panumpang anu nyahoeun kitu mah sadayana hariwangeun. Ari anu aya di luhur harita paperong-perong sarta pada sarua pada nangtungna, tapi nangtungna teu cicing. Kabawakeun ku kareta sakapeung dengdek ka kenca sakapeung maka katuhu. Tapi maranehna tenang, can aya nu wani nyerang sarta pada taki-taki sarua pada apikna meureun sieuneun cilaka. Ku kitu teh mah pantes sabab si Balung mah ahli dina ngalakukeun gelut. Manehna pinter nipuna lobang pangalamanana nu matak teu daek nyerang. Malah mah hayang diserang sabab gelut dinu kitu anu nyerang sok bahaya. Lantaran nangtungna lenjong kabawakeun ku kareta nu dengdek ngencang ngatuhu jadi nangtungna teu ajeg kurang-kurang na mati guling. Nya kitu deui Jang Wahyu manehna teu daek gugup lain teu wani nyerang ngan ceuk gerentas hatena. Pangmusuna henteu neunggel geus tangtu aya sababna nu ngarugikeun manehna. Nu matak terus nurutan manehna ge teu nyerang. Hayang nyaho cicing bae bari nangtung taki-taki bisi aya pibahyaeun. Kunaon sia cicing teu daek newak ka aing ha? Ceuk si Balung bari molotot nembongkeun galakna. Aing teu perlu newak ayeuna deuleu. Jawab Jang Wahyu teu weleh tenang. Rek iraha atuh sia newak ka aing teh. Rek isukan. Ceuk si Balung seuri mani lelenggakan. Eta mah urusan dewek deuleu lain urusan si laing. Jawab Jang Wahyu bari lunggak lenggok nangtungna teh lantaran kagubagabi ku dengdekna kareta api. Rek naon atuh si laing teh ka dieu sia kurang ajar. Ceuk si Balung bari rada dongko siga anu arek ngarontok. Tong dodongkoan euy, dewek oge ngarti kana maksud si laing teh. Lain rek ngarontok ka dewek, tapi rek nyingsieunan dewek. Jeung dewek teu tolol deuleu saperti sangkaan si laing. Moal dewek mah moal rek ngarontok, kajaba lamun dirontok. Rek nungguan bae meureun nya. Teu kudu dijaga aing mah deuleu, da lain gegeden. Memang rek ditungguan ku aing teh. Ngarah kareta na eureun heula. Sabab lamun kareta geus eureun, dewek teu nanggung resiko. Ngan tinggal nunggu nu wajib bae pikeun ngaborogod si laing. Setan teh. Ceuk si Balung bari sabrut nonjok tarik pisan. Peurupna mani ngolebat nyamber puhu ceulina Jang Wahyu. Tapi Wahyu ge sarua manehna teu kapetolan. Si Balung nonjokna kesit tapi anu ditonjokna rancingeus kaliwat saking lep. Sirahna dielokeun ari suku ditekankeun supaya ulah ngoleweng. Atuh henteu matak heran si Balung teh nonjok angin peurupna mani ngahiuk ngaliwatan sirah Wahyu. Badan si Balung kabawa ku peurupna anu molos tepikeun ka jumarijeg sarta walikatna tembong Marius nukangan Wahyu. Waktu si Balung nukangan ku Wahyu henteu diantep aya kasempetan alus bek bae walikat musuhna teh ku Jang Wahyu tadi kating. Atuh pugu si Balung teh eukeur mah jajarig-jegan awakna teu daek cicing ari ayeuna diketig solonton teh arek labuh. Tapi bubuhan si Balung paham manehna rancingeus pisan terus bae badanna teh anu harita nyolonton kumaha dirobohkeun.
Ari atuh bru deui nangkuban sarta ngalenyap sakedeung namikeun heula ka sieuna. Sanggeus hatena teteg deui gancang manehna ngarondang maksudna mah arek nangtung. Ari Wahyu harita teh masih nangtung henteu robah bari ngatur rigig badan sabab sangkan bisa akur sareng dengdekna kareta. Barang neuleuh ka musuhna anu harita ngarandang atuh gancang kumanehna bujurna musuh dijejek. Barang cekok goren teh musuhna teh ngegereleng. Tapi matak heran pisan dina waktu ngagoren teh musuhna teh bisa cengkat sakolepat nangtung deui. Kulantaran deket pisan ari jung musuhna nangtung ari seak teh narajang peureub si balung nu buleud nonjok deui ka Jang Wahyu. Dina bakating ku ambek nonjokna teh tarik pisan sorakna maning kadenge ngahiuk matak hariwang. Waktu peureupna narek datang gancang wae ku Wahyu ditakis ku leungeunna anu kenca. Atuh manehna nyanggeyeng nya kitu di si balung harita teh ngagibegkeun ku leungeunna anu nakis tepi ka dengdek ngatuhu. Dina waktu keur nyanggeyeng hiu Jang Wahyu teh nonjok ku leungeunna anu katuhu kana dadana si balung. Tapi maningan sakolepat samemeh peureupna Wahyu keuna kana dada musuh ku si balung teh digabrug atuh bru Wahyu teh labuh. Tapi kapatumpang tindih kusah koseh silih cekel pada sieun ragrag. Lamun Wahyu arek ragrag manehna gancang ngarawel kana bajuna si balung. Nya kitu deui si balung mun manehna ngagorentel gancang muntang ka Jang Wahyu. Atuh teu matak heran tungtungna gogorentelan kawas puyuh keur diadu. Itu ieu embung lesot hayang tetep bae nyekel. Mun ragrag hayang duaan embung paeh ngan sorangan. Atuh tungtungna teh gelut teh teu beda cara awewe silih kenyang silih jenggut. Sanajan kareta gandeng tapi nu gelut di luhur kahandap teh kadengieun brug-breg sigarame pisan atuh kabeh panumpang teh rungah ringeuh. Hayang nyaho kumaha nasib manehna nu geus nekad wani gelut. Luhureun kareta api kawas bosan hirup di dunia geus teu betah. Loba pisan nu dariuk nyerelang heula ningali tapi tetep teu kadeuleu da puguh gelut di luhur ngan kadenge teh sorakna wae nu bugreg matak hariwang. Katambah waktu kitu teh lol aya suku ngarumbai siga nama arek ragrag atuh loba nu ngajerit kawas nu manghariwangkeun. Aduh, sukuna tuh ngambai, tulungan, oi. Cuk nu diuk di palebah nu garlut sabab aya suku nu ngambai kusah koseh harita teh. Ngadenge eta sora teh nu nyebutkeun suku ngambai neng jejih reuaseun pisan. Gancang manehna nyampeurkeun geus teu aya di kaheureun nu ngakahalangan ge didupak bari terus bae tumpa tempo dina jandela nu muka. Ari breh teh aya suku nu ti luhur ngarumbai siga nu peperengkelan meureun hayang hanjak deui. Sarta kabeneran pisan eta suku nu ngarumbai ka ciri suku Jang Wahyu. Sabab sidik calanana neng jejeh geus apaleun lantaran celana kotor urut palid di Citarum. Atuh manehna reuaseun gero ngagorowok deui menta tulung kanu aya. Tulung Kang Wahyu rek ragrag. Tulungan. Cek neng jejeh cipanona mani reumbai. Tapi eueuh nu nulungan da bingung nulunganana kitu salah kieu salah. Nu lain ngantep teu karunya ngan sieun cilaka bae. Lamun nulungan ti gebrus kawas ragrag kahandap. Leuheung lamun ragragna teh bener kana taneuh hipu. Kumaha mun kana jurang meureun sirah bakal beulah. Atawa meneran rel sarta kagiles kareta meureun awak jadi dua. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, urang rehat heula sakedapnya. Ya mulai seru dongeng teh ya. Seueur musuhna nya Jang Wahyu teh ya sileunya jeung Nen Ahmad ya jahat ya. Wilujeng wayak ieu ka sadayana anu mikalandep kana dongeng Sunda, utamina dongeng Sunda Neng Jejeh ieu dina channel dongeng Sunda Mang Aa.
ka urang Bandung, urang Soreang, urang Ciwidey, urang Pangalengan, urang Pasir Jambu, urang Bale Endah, Dayeuh Kolot, Ibun, Bojong Soangnya, Majalaya aturan. Ka Bapak Dadi ya di Ibun aturan, kudu jeung ngadangukeun bae. Oge ka urang Sumedang, ka Pak Tajudin Pijit aturan kudu jeung ngadangukeun. Ka urang Purwakarta oge sami. Ka urang Tasik, ka Ibu Dokter Yulinda Belia, wilujeng ngadangukeun bae, wilujeng tugas Bu Dokter, pamugi sehat. Oge ka urang Garutnya, ka urang Ciamis, urang Pangandaran sareng ka urang Banjar, ka Pak Prabu Arjuna wilujeng ngadangukeun bae. Oge ka urang Majalengka, urang Kuningan ya, urang Cirebon aturan. Lajeng ka urang Subang, ka Teh Wiwin aturan wilujeng ngadangukeun. Oge ka urang Karawang, ka Mamah Gina nya, ka Mamah Andri oge wilujeng ngadangukeun bae ka urang Karawang sadayana. Oge ka urang Bekasi, ka urang Bintaro ya, ka urang Tangerang, ka urang Jakarta oge, ka Kang Jaki Mubarok sadayana nya aturan wilujeng ngadangukeun. Ka Pak Cecep oge sami di Jakarta nya. Lajeng ka urang Banten, ka urang Pandeglang, ka urang Serang ya, aturan wilujeng ngadangukeun. Atuh nu sanesna di luar Jawa Barat, ka Pak Rohendi di Kudusnya, ka urang NTT, ka urang Kalimantan, ka Pak Taryo di Jambi, ka urang Sumatera sadayana wilujeng ngadangukeun bae nu mikalandep kana dongeng Sunda. Atuh nu sanesna mah dikumkeun bae ka sadayana nu masih keneh mikalandep kana dongeng Sunda aturan. Pamugi dina dinten ayeuna sadayana nuju sehat wal afiat, aya dina ginanjar ka wilujengan dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Supados teu nyang kolong ting kana waktos, mangga urang sami-sami teraskeun bae ieu dongengna. Tapi hari tate eueuh nu nulungan da bingung nulunganana. Itu salah kieu salah lain ngantep teu karunya. Ngan sieun cilaka bae lamun nulungan ti gebrus ka bawa ragrag ka handap. Leuheung lamun ragragna teh mener kana taneuh hipu. Kumaha mun kana jurang meureun sirah teh bakal beulah. Atawa meneran real sarta kagiles ku kareta meureun awak teh jadi dua. Tapi anu garelut mah sanajan rasa sieuna pada aya di manehna, ngan teu leungiteun akal tetep bae arusaha pada hayang saralamet. Saperti harita oge suku Jang Wahyu teh ngarumbai geus rek ragrag ka handap, tapi manehna ge sadar gancang leungeunna teh muntang kana beubeurna si Balung. Atuh si Balung kabawa nyorosod rek ngilu ragrag. Lantaran ngilu nyorosod gancang si Balung teh ngarandang napasna mani ngahegak. Dina bakating ku berat da dipuntangan ku Wahyu. Atuh henteu beda bae jeung ngangkat nulungan musuh. Tapi lantaran ngan kitu nu bakal jadi salamet, kapaksa bae manehna ngalakukeun narik musuh anu muntang ka manehna. Sajeroning ngarandang teh hatena mani ngadegdeg jeung medenghel lantaran musuhna salamet. Ngamangandeuh ka manehna atuh ari geus katarik Jang Wahyu aya di tengah, gancang beubeurna si Balung ku manehna dilesotkeun sarta terus nangtung deui hariwang cara tadi mah asa gelut cara budak. Si Balung ambekeun pisan, cung deui manehna nangtung panonna mani mureleng beungeutna pucet baluas sabab tadi rek kabawa ragrag bareng jeung musuhna. Untung masih keneh kuat manehna bisa ngarayap sarta harita kekerot neuteub musuhna nu nangtung. Naha sia lain muntang deui kurang ajar. Cek si Balung bari ugag-igeg teneangan akal hayang ngaragrageun musuhna. Teu perlu muntang ayeuna mah deuleu, da geus salamet. Tadi mah muntang sote mung ragrag aing mah. Mung ragrag sosoranganan, jawab Jang Wahyu bari ugag-igeg deui kagudag-gideg ku dengdekna kareta api. Sajeroning ting ari geugret Jang Wahyu teh ngareret tukangna si Balung aya talang halangan. Atuh manehna reuwaseun katambah geus deukeut pisan.
yang wahyu manibun celik tina bakating ku sieun. Manehna teu loba pikir gancang bae harita teh deregdeg manehna lumpat gajeleng luncat bari peureum geus teu mikir bahaya. Alusna bae salamet sabab ragragna jang wahyu meneran kana kamalir sarta kana taneuh beye teu aya pisan batuan atuh manehna ngarenghap bari neuteub ka musuhna. Anu harita teh euleuh waktosna para wargi mitra kaum dangu sadayana parantos saeb cag urang tunda heula. Ieu dongeng Neng Jejeh dina seri anu ka-25 ta kumaha lajengna urang sami-sami keteraskeun dina seri anu salajengna naha Jang Wahyu sareng Neng Jejeh teh salamet ta kumaha si Balung dan Ahmad oge silenyai saterasna angga teras wae Bandungan dina dongeng Neng Jejeh ieu. Sakitu nu tiasa kapihatur dina dinten ayeuna hapunten anu kasuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.